informasi ti Sunda keur balarea. Patepang deui sareng abdi Siti Herma Damayanti dina acara Warta Sunda edisi Sabtu kaping 20 Februari 2021. Dina 3 menit kapayun simkuring bade maturan pamirsa sadayana dina acara Warta Sunda. Seni rengkong kiwari geus arang deui aya nanggap di tatar Pasunda kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ngan ukur sataun sakali dina acara Seren Taun Bungkur sumangga nyanggakeun pidanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun tina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan nu dijieunna tina awi gombong, panjangna 2 meteran. Mun keur dipake nanggung sababaraha geus pare. Rengkong teh ilaharna sok ngaluarkeun sorak nu aneh hasil tina ngeserna injuk jeung awi. Ari nu mainkeunana nurutkeun asep. Seniman rengkong asal Kuningan mah biasana lalaki geus sawawa bari make pakaian adat Sunda model kampret. Lengkep jeung pangsi hideungna. Diwuwuhan ku iket atawa totopeng. Seni rengkong teh baheulana mah sok mindeng dipidangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui tiwal dina acara tahunan panen raya. Rupina ngan sakitu warta anu tiasa didugikeun ku simkuring. Muga ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Go.